Halaman 65 pasal miara mayit. Miara teh ngurusnya. Beda jeung miara hayam ya. Ngingu eta mah. Mun aya mayit muslimna hirupna fardu kifayah ngurusna akasakabeh nu muslimna kahiji wajib ngadusan kadua wajib mungkusan katilu wajib nyolatan kaopat wajib nguburan lamun mayit kafir dimi sareng mayit muslim sami dina dibungkus utami jeung ngubur ka jero bumi lamun mayit nu karuron maot memeh dijurukeun mandian rejeng bungkusan kubur ulah disolatan sahajalma nu dimaotan dina medan pertempuran waktu perang jeung kafirin maut peda peperangan henteu wajib dimandian henteu wajib disolatan bungkus wungkul ku pakaian lamun kurang ditambahan rejeng wajib dimakamkeun lamun aya kasempatan mun teu aya kasempatan teu doraka dikulirkeun. Naon tadi teh kapirinnya gentos barisna bisi aya nu kaparin oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatul hukmiyatu wa hiya ma la tuhassu. Salajengna aya nu dinamian najis hukmiyah
lamun kamari najis teh aya jentulan kaciri eta disebutna najis ainiyah nya. Ta ayeuna mah najis nomor kadua aya najis hukmiyah namina teh. Ari najis hukmiyah mah nyaeta malatuhassu, najis anu teu aya jentulan. Maksad teu aya jentulan teh di dieu dicontohan kanuk toti baolin jappa ya. Sapertikeun cai kiih anu geus garing. Contoh ya. Da tara ari kiih uar awer di jero imah mah nya ngan bisi urang teh kiih di WC di dieu we ari pas kiihna teh nangtung nya lalaki kana naonkeun kana dingdingkeun kana tembok nih amih teu ceret di dituanana mah engke rek di banjur ari pas muka keran saat ya caina teh otomatis eta cai kiih teh henteu dibanjur, henteu dikumbah, henteu disucikeun tapakna. Sanajan di WC mah moal mungkin katincakan ya. Ngan ieu mah gambaranana di WC engke dina buktina mah di imah atawa di mana nya atawa di jero masjid mungkin wae budak kiih. Tah cai kiih eta teh lila-kalilaan kan garing ya. Lamun teh mah di dieu tadina tembok aya cai kiih sakeclak atawa dua keclak lila-lila eta cai kiih teh kan jadi kumaha garing. Lamun cai kiih garing otomatis secara indra ari indra teh naon atuh mata ya ari indra teh alatnya panca indra panca lima tadi antara alat nu sok dipake teh lamun pikeun ningali naon mata panon tah contoh di dieu teh nyata di dieu atulah dina kitabnya aya urut cai kiih aya cai kiih ngan geus garing ari geus garing kan ku panon teu katingali sepintas mah nya datara urang lelengoan ieu teh aya urut cai kiih teh barena ge moal kapanggih dina kapanggihna oge ku naon ku irung ya ku ambe ya dina kapanggihna ge ku ambe tapi kan urang mah lain ucing nya tara kikieuan kana tembok teh beda jeung ucing osok eta mah segala diambuan tah teu katingali